Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laturan punten Naon aja punten yang ngarepotkeun Rani. naon malah mah urang resep maraneh ulin ka dieu. Kai mah urang sanajan sempit oge. Rani bisa Sunda anu komanajieun alus ka cida dipajang di balik sakola. Loba siswa anu maracana kuat caleurik didinya keneh. Bisa wae maneh mah Zara urang masih diajar kene karya urang mah eueun. Kapan mana terus di atas mah di akhir aja mana sama bisa nyaingan satrawan nu lain. Yang penting mana kudu diasah heula ti ya petong air nyaingan mana. Ningali karya-karya maneh nu lain aran kajeun. Jeun. Dan oge urang hayang belajar sastra ka maneh supaya nilai urang tinggi. Diajar ka mana hayang ngajarin puisi APK emang aya ujian sastra aing da petong harese. Mangga sok atuh. Ayo urang. Ayo urang ka kamar urang teu fokus karya-karya urang. Ayo. Go. Urang dieukeun atuh. Aduh. Jago ngalukis Rani. Bapak orang minta supaya orang lebih fokus heula ke sekolah, soalnya lamun orang ngalukis wae teh bisa sampai berjam-jam, bisa sampai pokok orang kena waktu belajar teh. Terus kumaha lamun karya maneh anu sejena kos puisi jeung karya sastra nu lain. Lamun masalah eta mah bapak urang teh sabab lamun orang keur sastra nu lainna bapak urangna keur eta keur ka kebon soalnya nganggapna urang keur belajar di kamar.